kekabehan hese emang kumaha jak kiai ge dulur sing ikhlasnya ai ceramah teh kos kitu pantak ulah kamari ge ngadaengkeun Ki Nurjaya sing ikhlas bae sing ikhlas pugunya na kadinya ge hayang diberi duitan pada teh kos kitu tah munafik eta teh ngaranna tah eta kudu kumaha tuh atuh urusan rohani atuh beneran pancan ngabeneran ge 1 juta kali ngomong ikhlas moal bisa sebab can diurusan pan ai can diurusan lah atuh ngaranna ge can diurusan kadaharanna naon rohani teh obatna naon rohani teh antina naon rohani teh ai awak urang mah pan kuari teh diurusan isuk-isuk ulah ngadahar rujak sia nyeri beuteung nya isuk-isuk ada rujak jadi ente cara baca aing mah normal hakan ku sia meunang bae setengah jam WC mananya tepungan sia tah eta teh isuk-isuk ge urang diakurkeun bae wuduk haneut mantap cek urang teh laksa mantap iya naon deui karena nu belah ditu teh tuh naon deui ngomong atuh sia tah eta keur geunaeun tah teng akur untuk menjaga kesehatan disesuaikeun kadaharanna ieu kieu ngantuk saeutik urang teh disarekeun jang awak bae urang geus teu kudu dipeta-petakeun meta sorangan mentek cek Imam Ghazali cek Imam Syafi'i seluruh imam pamarentah teu urusan dahar rakyat bakal dalahar bae sebab naon kebutuhan masing-masing ulah diurusan coba urusan dahar neangan bae aya sangu dangder hui naon mantang hui jeung mantang eta kene bakal sebab kebutuhan sorangan ja'ai nukur urusan lain urusan dahar rakyat mah urusan statistik urusan politik urusan birokrasi duantak nu jadi pemerintah Bismillahirrahmanirrahim lamun tadi urang dibere penjelasan ku Gusti Allah tentang urusan-urusan perusakan melalui syirik jeung maksiat anu ngarusak di muka bumi ieu adalah persyirikan permaksiatan nu ku Gusti Allah langsung dibere warning wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha ulah sok ngarusak ulah rek ngarusak di muka bumi ieu sabada diberesan ku Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ieu di zaman urang memeh urang memeh Kangjeng memeh na deui setiap Allah deuk ngajelaskeun tentang kaislahan maka Allah selalu nurunkeun rasul-rasulna setelah Kangjeng Nabi teu aya Allah tetap ngutus utusanana nu sok disebut para kakasih Allah yakni wali-wali Allah anu geus teu boga kasieun jeung kaprihatin la khaufun alaihim walahum yahzanun sebab geus teu hayang di alam geus teu benci dicaci maki nya nama berprinsip aing namah jageus wauh jeung Allah ngan deudeuh jeung nyaah diparentah ku Gusti Allah titah nyampikeun amanah ka para umat-umat sakali haram dibejakeun haram deuk didenge deuk henteu deuk dipake deuk henteu sakali wajib tetap wajib deuk didenge deuk henteu diaromongkeun los dicaci los dimaki los dipake kakeheul ku bangsana ge para ustad jeung kiai teu ieung-ieung sebabnya nama geus wauheun jeung Allah etalah wali Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun ketika neuleuh kasyirikan ketika neuleuh kamaksiatan ialah ngarasa terpanggil
hatena lantaran ieu ditugaskeun ku Gusti Allah wali Allah titah ngabeberes makhluk. Ilah wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha, riweun ku ari wali Allah cak zahir batinna mah henteu. Nu mantak riweuh permaksiatan baheula mah di kota ku ari manggeusing kolocor ka jero imah. Jadi baheula mangan saukur bedah leutik kokocoranana maksiat teh ku ari manggeus halang. Jadi geus runtuh ku ari mah tembok-tembokna teh. Jadi bedah ku ari disebut caah. Banjir caah. Jadi ku ari mah banjir teh banjir maksiat. Aki-aki nu geus teu pantes nonton TV masih nonton TV kene. Di TV na ge nu joget, nu nyanyi dan lain sebagainya. Atuh geus komo nu ngora cacak-cacak Kiai Haji ge kos kitu keneh, kiai ge masih resep nonton bola keneh di televisi. Caah ieu mah geus. Komo di jero HP mati mimiti nu make kerudung datang ka nu teu make sempak aya kabeh. Caah atuh ieu mah geus. Budak-budak ngora endeu ka rumaha coba lantaran asal nyaho bae. Naonna kana? Asal nyaho naonna kana? Ngomong atuh si ayo coba. Masya Allah, ieu geus caah. Kemudian baheula mah pamalingan teh kan masyarakat memaling teh kapan aya nagara mah eueuh dumusna maling ku ari mapan gedean keneh pamarentah nu maling batan masyarakat. Geus masyarakat teh jeung pamarentah ku ari mah saidirohi pada pamalingan kabeh. Caah kan ngaranna. Caah geus atuh waliullah teh terpanggil sabisa-bisanya na bae ku Gusti dititah. Sakitu teh masyaallah rempat nya Gusti Allah. Ari jelema anu maedakeun mangamangpaatkeun zahir mah sakadar kieu doang. Lamun aya jelema ieu jelema teh deuk dibunuh lantaran urang boga pencajeng boga kaleuwihan kakuatan pisahkeun sakadar sakitu. Lamun aya jelema ieu teh keur ngamuk ku urang teh boga kakuatan cekal ku urang sakadar sakitu. Jelema teu bisa ngojay piteulem angkat ku urang sakadar sakitu. Pemikiran-pemikiran ahli zahir mah sakadar sakitu. Kumaha ieu jelema supaya ulah jadi ditembakna, kumaha jelema teh supaya ulah jadi dibunuhna, kumaha jelema teh supaya ulah jadi diselna, kumaha jelema supaya di persidanganna menang, sakadar sakitu zahir mah. Waliullah mah lain eta nu dipikiran teh sia mah deuk nyalametkeun di leungeun manusia, aing mah deuk nyalametkeun teh titah ku Allah di leungeun setan. Kumaha ieu jelema keur diome ku setan, aing tugasna deuk nyalametkeun jelema di leungeun setan. Urang mah kuari baik masyarakat biasa atawa pemerintah nyalametkeun jelema teh di leungeun manusia deui. Tapi wali mah lain di leungeun setan ieu teh jelema teh keur diome ieu teh ku setan. Ngus jelas keur judi diome ku setan, nu mabok diome ku setan, nu maling diome ku setan. Eta teh supaya kumaha disalametkeun termasuk kiai-kiai anu asup ka terjerumus kadinya nyahoeun wali mah ieu keur diome ku setan kajian kumaha cara nyalametkeun kumaha tah tugas wali mah nyalametkeun jelema nu keur aya di leungeun setan. Berat nu mantak ngadatangan nyana atawa ngobrol lalaunan kadeuleun mah biasa bae horeng keur munajat ka Gusti Allah. Carana kumaha ieu jelema supaya salamet keur diome setan. Bener atuh wali teh tugas ti Gusti Allah. Nu mantak wali mah tadina berangkat ngojay teh hanjat tina laut. Sanjatna hanjat tina laut kapanggihlah jeung raja mun cara raja. Sanggeusna kapanggih jeung raja belah dituun laut cak raja jeung saha maneh ka dieu sorangan. Apan loba anu deuk ka dieu teh besi teh nyahoan jalan jung balik deui ka ditu.
tuduhkeun jalan-jalana, tuduhkeun naik parahuna, tuduhkeun ngojaina, ulah mikiran sia bae batur ge endek lobaan endek ka dieu. Kitulah wali Allah gambaranna cek Tuhan Abdul Qadir. Wali teh geus wauheun geus datangnya nama ka Allah. Cak Allah ulah maneh bae atuh sosoranganan. Sia mah geus lihai deuk beurang deuk peuting ge, da teu nganggap peuting jeung beurang teh waktu maakur dan perputaran panon poe doang. Ketika panon poe di luhur kadeuleuk urang beurang, ketika panon poe di handap peuting. Geus jaho maneh mah ka aing cak Allah. Ulah sia bae umat tuh nu endek ka aing tuduhkeun ku sia. Oh gitu, balik deui wali teh nu tadina sorangan teh ku ari mamagahan ngaji. Ku ari dakwah, lain sosoranganan wali di leuweung bae lain eta mah wah teu bagus sama Gus itu. Encan datang maksudna. Nu geus datang mah titah balik deui ku Gusti Allah, jalain jang soranganan umat tuh. Mantak datang wali mah ka bangsa rangda-rangda. Tu sia mah seuri bae. Rangda kolot ieu mah. Tah eta datang ka kiai-kiai Golkar. Duh kiai bener kiai teh nyai teh make dalil make tah, tapi kiai di jero eta bisa teh nyebut cau. Geus teu bisa nyebut cau doang. Lalaunan kunaon aya nu narima hidayah datang, aya nu teu narima malah keheul eueuh masalah. Diomongkeun ge eueuh masalah nya da makin bae aing mah geus boga tempat di Gusti Allah geus datang. Sia dek ngomongkeun aing dek ngomongkeun sia nu salah. Kitulah wali mah tilok marah. Matak lamun aya nyana nuduhkeun haju nyana marah, atuh lain wali teh moal lingi. Moal nyana moal marah kajen ku kumaha ge diaromongkeun ku kiai, ku ustad, ku jawara, ku saha. Ih, itu sabodo. Sebab naon nu mantak teu marah? Atuh aing mah geus boga tempat di Gusti Allah sia ngomongkeun aing. Ge goblok. Cak wali. Jelas aing mah sakadar nuduhkeun. Hadu cara-cara nuduhkeunana nyana mah kumaha karakter masing-masing ti Gusti Allah kapan. Tah mantak cek Tuhan se, hei sia lamun aing ngomong dengekeun, besi aing nyarekan ka sia dengekeun ku sia. Sebab nu mantak wae nyarekan ka sia, sia mah carekaneun. Lamun ngomong lemah lembut ke sia mah moal beres, sebab hate sia mah teu asbatan batu. Kan ku sia, loba jelema nu akhirna dibuka-bukakeun nya namangan sakadar alat ieu. Jaatu anu merena tetep Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nah, kitulah dek nyalametkeun ti leungeun setan. Anu tadina nyana keur diome-ome ku setan, keur dipermainkeun ku setan. Kumaha ieu carana masyarakat teh kok diome ku nafsu jeung setan lantaran nyana terus-terusan ngridit. Yuh, teu eureun-eureun terus bae ngomong lah cenah ulah sok haju kekencengan teh ja kiai ge loba nu ngahalalkeun kredit, urang milu bae kanu ngahalalkeun. Haju nu ngahalalkeun ge ngomong ulah sok milu kanu ngaharamkeun, moal rame sia kajen gua kumaha ge. Sasuk manu ngaharamkeun kiai anu cenah carekan ku nyana teu maraheun kiai, dicarekan ku kiai deui. Diomongkeun ku kiai ulah sok nurutan moal beres jangan nurutan nyana mah. Geus bae urang mah urang bae geus ayu ngan tetep bae beuki tambah karunya ka kiai eta. Beuki tambah karunya hayu terus nyana mah ngan sakadar ngarujaan doang sebab jelemana geus boga tempat di Gusti Allah eta mah ngan tugas doang. Kitulah para wali Allah mandek nyalametkeun di leungeun setan, dek nyalametkeun di leungeun iblis. Maka cek Gusti Allah wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khaufan wa tam'an inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Aya sahabat ngaranna Ibnu Razin sumping ka Kangjeng Rasulullah, ya Rasulullah. Naon Ibnu Razin? Tuhan ngomong-ngomong jelema nu geus pae dikubur haju engke kiamat. Sanggeus kiamat jelema dihudangkeun deui, sanggeus dihudangkeun deui haju digiring ka masak. Abdi mandek nanyakeun teh kumaha Gusti cara ngahudangkeunana jeung nyieun jelema nu geus pae. Seri bae Kangjeng. Eta onam nu dikubur maka harti ya Rasulullah. Eta anu kamari teh eta model ku kapal brus bae.
laut kabeh paneta teh jauh huluna di mana tulangna di mana dagingna di mana eta kan dihudangkeun deui anu dicaplok ku buaya anu dilegleg ku maung anu dicacag-cacag jelema teh waktu perang anu dicacag-cacag di begal dipiceun ieu suku nu sabelah ka anu suku nu sabelah ka anu ceulina di mana naonna di mana tah abdi mah ndek nanya teh ka Kanjeng teh ka Tuhan teh ieu teh kumaha cara ngahudangkeunana Gusti Allah nya hese eta mah kos kitu mah cek Gusti Allah nungguan Gusti Allah turun ayat jol malaikat Jibril macakeun ieu wa huwallazi yursilur riyaha busram baina yaday rahmatih wahwari Gusti Allah teh anu niupkeun ngutus niupkeun riyaha kana sapirang-pirang angin sing hade angin teh loba ngaranna aya angin simal angin kaler aya angin janub angin kidul aya 10 ngaran angin dinasara teh aya anu timbulna ti luhur aya anu timbul ti handap aya anu tina taneuh aya anu ti laut di laut ge di jero laut aya angin moal oyag-oyagan eta laut lamun dihandap eueuh angin nu mantak nu jago mah para nahoda teh neuleuh angin teh lain di luhur tapi ka jero handap ka jero laut justru di jero laut teh aya angin nu mantak engke laut pasang ka luhur engke surut ka handap eta teh diangkat na ku angin aya angin anu timbul na ti tengah-tengah aya anu ti langit aya anu ti bumi aya anu ti gunung macem-macem geus puguh anu ti kaler anu ti kidul anu ti kulon ti wetan mah ieulah angin bahkan teu kabahas dina kitab aya angin anu sok kaluar di handap celeces eta nu leuwih bahaya mah sabenerna komo keur ngaji mah haju tadi ngadahar uduk jeung endog geus eta mah angin racun teh mah aduh Masya Allah macam-macam angin orang ya nu jelas saha eta nu niupkeun angin termasuk angin eta lantaran aya jelema di operasi di opnam teu bisa hitut mahal horeng eta hitut sababaraha juta hayang bisa hitut Masya Allah ngajual mobil nuta tadi dari ditumpakan lantarannya nanti bisa hitut asuplah ke rumah sakit operasi langsung mobil hiji hitut mahal eta hitut demantak besi hayang hitut kan oh masalah daripada orang ayo dioperasi di situ ngan siap-siap baik mamang engke diukna teu boga batur siakuna memang bung diuk dini lah beda kambeuna kok balamun parawan hitut bae angel kalaku ulah parawan mah anti hitut kajeun mules beteung ulah hitut aya teh parawan jeung hayang hitut jasa jadi tahan pajar aman meureun hudang teh tit ya Allah Masya Allah Masya Allah Gusti Allah na iyalah angin nun niupkeun angin teh Gusti Allah mereka kekuatan terhadap angin ti kaler ngageleyeung ka kidul ti kidul ngageleyeung ka kaler ti wetan ngageleyeung ka kulon ti kulon ngageleyeung ka wetan ieu angin dibere kekuatan ku Gusti Allah teu kaharti lamun angin cuma sekedar angin kok dibere kekuatan ku Gusti Allah lantaran angin mah sapira angin horenganan angin teh eta teh aya wakil malaikat karubiyun anu ku Gusti Allah ditugaskeun jang ngajagaan khazanatil ardi was samawat urang sok hadiah ka malaikat karubiyun para ahli-ahli thariqah malantaran eta malaikat karubiyun teh titang ngajagaan khazinatil ard nu aya di bumi nu aya di langit termasuk ieu panon poe termasuk ieu angin. Jadi lamun angin teh centengna malaikat karubiyun maka ketika ku Gusti Allah diinstruksikeun malaikat
bawa angin tiwetan ka kidul bawa angin ti kaler ka kidul bawa tiwetan ka kulon ti kulon ka wetan malaikatna centengna tah pamimpinna mun di SD mah KM na asal toel we malaikat Numantek Kangjeng Nabi Sulaiman teh waktu kedatanganku malaikat maut. Cek malaikat maut. Waalaikumsalam. Nuleukeun bae tah ka jelema ka tamu. Eta malaikat teh disuguhan cai teh daek nginum suguhan da naon dahareun teh daek nginum. Jeung nuleukeun bae ka tamu. Nuleukeun bae ka urang tamu di Kangjeng Nabi Sulaiman. Tekebal malakal maut keluar pamit. Tamu nanya, Tuhan, aya teh saha? Tadi tamu emang kunaon? Leulegeun kula bae. Tuh mah tamu ieu rupa-rupa biasa henteu lain deui. Bangunan leulegeun teu kicep-kicep ka kula emang saha? Tah malakal maut enteng biasa ngajawabna. Kang Nabi Sulaiman enteng biasa ngajawab malakal maut tah mah biasa sok nabu ka dieu. Ye. Kalau kan nelekeun ka kula bae kunaon emang. Dilelekeun Kangjeng Nabi Sulaiman. Oh, malakal maut teh heraneun ka maneh. Kunaon emang? Lantaran geus dareukeut meureun. Pugu eta malakal maut teh ngaharewas ka Kangjeng Nabi Sulaiman heran ka pagawean Allah. Kunaon emang? Lantaran jelema nu kula dideulekeun teh eta teh 5 menit deui bakal paengan paehna kudu di nagara Hindi di India sedangkeun kuari aya di dieu keneh ieu teh di Israel teu kaharti kula mah malakal maut ge teu kahartieun geus kajian ku kumaha ge tetep kula mah deuk ngajagaan bae di ditu sesuai jeung perintah Allah dekaharti malakal maut kula mah kajagoan ngadagoan di ditu be jadina tulisanana di ditu paehna kudu di negara Hindia di luhur batu geus we malakal maut ieu mah ngadagoan teu kaharti jelemana di Israel keneh nyana malakal maut geus cila bae di luhur batu di India ke bae nyana prakata tamu teh ya Tuhan kula mah sieun jasa lantaran dideulekeun bae pangirimkeun angin bae jatuhan mah wauh jeung angin pangkirimkeun bae kula mah ka India ke ka mana cenah coba eta atuh aya yang kitu mah langsung Kangjeng Nabi Sulaiman ya Karubiun hei malaikat Karubiun sebagai pewakil angin ya ka dieu ya coba pangmawakeun dieu ya coba ka India ya torojol we angin datang ka dieu lep dibawa ku angin siot datang ka India pas di batu tadi tek nah ini dia Masya Allah Karim Maha kawasa Allah teu kaharti ku urang mah kos kitulah Gusti Allah ketika urang deuk maot di Lampung kajen ku kumaha ge urang teh kudu ka Lampung bae dilarang ku anakna deuk naon bah ka Lampung deuk naon henteu aing mah hayang ka Lampung jasa deuk naon atuh ka Lampung mun kitu mah di Lampung keur usim-usiman ya henteu ieu mah kadu loba di urang duku loba di urang komo cau ambal aya di urang entah ini ada ka Lampung mah teu bisa ditahan horenganan datang ka Lampung malakal maut keur kieu bae nah sia ini tugas gua nih nyampe nih tuh maha kawasa Allah mantap kula sieun aing cenah di Mekah sieun di kapalna masih paeh aju di ditu di Mekah pas sedak-sedak moal aing moal ka Mekah lah sieun jakna bejaan ku urang ai di dieu nu teu sedak-sedak aya daun nu paeh lo bajak jan nu perang di Suriah nu paeh di urang ge di Irak keur campuh perang nu perang teu paeh kunaon di Pasir Gadung modar nah kawasa Allah iya tuh urusan paeh mah lain ku perang lain ku kalaparan lain ku panyakit ajal iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdim iyalah diondang ku Kangjeng Nabi Sulaiman angin bisa ku Kangjeng Nabi Sulaiman angin mantak urang ge kuari namun urang kataekan asal urang daek bae aya rumusna ieu baca tidinya engke bakal datang malaikat Karubiun ima langsung nanya wa ima isyarah wa ima geus bae urang bebeja engke beres zaman baheula mah pan kos kitu
aja lemanang ningong sapeting aya 7 panggung masyarakat kagariengan bebe jaga kiai lah teman terserah kiai baik ceknya nama aing pangeran meureun negeri kumahageun mah garieng jasa aya guys bada isya kiai asup ka masjid baca ayatna mali bejakeun ku aing ayatna besi ku diwirid kaluar ke malaikat karubiun aya naon manggil-manggil kula wayahna angin sapu tak angin bereskeun 7 panggung bereskeun aku angin loba kajadian tak kos kitu masyaallah nurut angin kawali Allah mah ngan teu meunang sambaran mendingan nyanggakeun sadaya-daya bae ka Gusti Allah lantaran eta ceurikna bage mun diijabah doa kos kitu wali mah teu mahi sabulan 2 bulan yang ceurikan diijabah doa isin ka Gusti urang mah mun diijabah doa tuh eta mah teh jauh ka aing aing wali aing teh wali diomong-omong wa huwallazi yursilur riyah Gusti Allah teh eta zat anu ngutus anu niupkeun kana pirang-pirang angin lantaran geus aya wawakil-wawakilna berbagai malaikat tinggal ditoel bae deuk dikamanakeun arahna ieu angin teh dijelaskeun di dieu horenganan angin busrom baina yaday rahmati angin ieu mah angin sebagai pengawal pangbubungah anu diayakeunana baina yaday rahmati memeh turun rahmat Allah di hareupeun rahmat Allah anu dimaksud rahmat Allah teh hujan jadi Allah dek nurunkeun hujan teu langsung hujan ternyata Allah teh ngutus angin heula ieu angin sebagai busron pengawal ngabubunga ka masyarakat nu deuk diturunan ku eta hujan qiraatna aya 2 aya nu baca nusron aya busron namun nusron ieu teh bimakna mutafarriqah kudamal mator angin-angin anu papisah-papisah di hareupeun hujan papisah teh teu ngagumuk di hiji daerah anu di Bandung anu di Banten Jawa Tengah anu Jawa Timur eta teh ngaranna mutafarriqah nusroh lamun busron ieu teh pengawal sebagai pendahuluan hujan jadi hujan teh teu ujug-ujug hujan tapi dikawal heula ku angin jadi ieu mah angin teh angin rahmat masyaallah hatta idza aqallat sahaban thiqala hingga angin teh mamawa sahaban thiqalan mega anu loba mega anu mendung nu pohara mega di luhur hideung eta teh cai anu menang nyerot ti laut maha kawasa Allah syaribna bima'il bahri kaula nyerot kana cai laut sak angin ditugaskeun ku Gusti Allah diserotlah cai laut ku angin tugas ti Gusti Allah dibawa ka luhur set blak geus datang ka luhur nungguan instruksi ti Gusti Allah hatta iza aqallat angin geus mamawa sahaban siqalan kana mega-mega anu mendung anu gede geus hideung luar biasa ya Gusti Allah hei angin dorong ka Cikupa hei angin dorong ka Bogor hei angin eta mega dorong ka Jakarta dorong urang Jakarta geus kiceup ka mana aing nyilib ya gasal geus deleureuk di luhur hideung bae ge geus urang Jakarta mah waduh aing di ka mana ieu ai biasa nama mega teh didorong ku angin ku ari mah mega nggak dorong Jokowi berbeda ya mah
aya bae tah mah orang teh mega mega konde tah mah ieu mah mega didorong ku angin masyaallah urang mah teu nya ieu lah ayatna hatta idza qallat sahaban siqala sehingga di mana-mana angin geus mamawakan mega anu mendung anu gede nu loba tergantung kumaha megana bae kumaha angina dititahna ku Gusti Allah sok cak Gusti Allah bawa ka Cikupa bawa ka Bogor bawa ka Jakarta bawa ka Pandeglang kumaha perintah Gusti Allah subhanahu wa ta'ala sok gara-gara turunkan suqana li baladim mayit kaula nu agung ngucurkeun kana eta mega ngahujankeun kana eta mega li baladim maitin kana taneuh anu tandus anu tatadina geus rata jukut-jukut acan dihujanan ku Gusti Allah fa anzalna bihil ma maka kaula nurunkeun ka eta nagara kana cai hujan terus bae turun wer hasil tina hujan fa akhrajna bihi min kulli samarat maka hasil tina hujan sapoe dua poe ieu karim mulai jarara di min kulli samarat jukut-jukut jarara di nuti dimaksud ku urang suod jadi badur jadi cente jadi ramat-ramat segala rupa jarara di pare geh jarara di jagong jadi buah tangkal segala jarara di hasil tidak hujan fa akhrajna bihi min kulli samarat sokera ngagedean lantaran kadeuleu bakal layu diturunkeun deui hujan ku Gusti Allah suqna li baladim mayit tambah deui hujan deui tambah gede tangkal buah harum manis tangkal buah darmayu tangkal buah daging buah golek dan buah-buah anu sagalana wahai geus puguh nu di sawah geus puguh nu di huma jarara di kabeh nah rahasiana ieu hujan diturunkeun di daerah eta sehingga ngajadikeun kana tatangkalan ku sebab Allah memperhatikeun umatna deudeuh jeung nya acak Allah keuna dalalahar ngadahar pare sangu ngadahar jagong ngadahar dangder hui dan lain sebagainya di samping eta bubuahan urang kumaha deudeuhna jeung nya Allah ka Gusti urang kunaon urang buang ka warah jasa ayo pikir coba ku urang aya hiji daerah teh aduh ieu mah daerah teh hese jasa cai disebutna ge ieu mah sawah tadah cai ieu mah taneuh tadah cai heseen lantaran eueuh kali eueuh jalan cai eueuh saluran nyana mah nungguan cai bae sedengkeun cai mah pan teu bisa diondang emang cai bisa di SMS jamal bisa ayo SMS kurang mal bisa ka jadi hukum hage teh urusan Allah urang paling geus sakieu doang ja biasana bangsa berberan kitu teh geus aya hujan tapi ieu mah urusan Allah. Biasana mah Oktober, November, Desember, Januari teh kan geus hujan ieu mah henteu labas ka ditu. Kunaon atuh Maret, April, Mei kunaon aya hujan urusan Allah. Kunaonnya bisa kos kitu hujan kok pindah sih? Ulah nanyakeun ka aing, ka ditu tanyakeun ka Allah. Aing mah teu wau jeung Allah, kapantogeun hulu sia ku aing sia. Lain wauhkeun jeung Allah. Sia na meureunanan mantak patani teh riweuheun. Iyalah urusan soal hujan, Masya Allah. Minta dibacakan Fatihah parantos pupus Kiai Haji Ahmad Ghazali Serdang bin Haji Abdul Hamid. Masya Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin
lamun nyaritakeun tentang daerah-daerah anu biasa salalu Burma urang nyaritakeun di Lembang, nyaritakeun di Garut, Tasikmalaya, Ciamis, daerah subur, nyaritakeun di daerah Bogor malah Bogor teh geus boga julukan kota rain eta teh kota hujan. Nah ieu kan geus biasa teu aneh deui. Kuari mah urang deuleu di daerah Serang belah kulon Jalan Cai eueuh Sawah Batela itu kene Pandeglang kabelah ditu pegunungan Jalan Cai di mana aya teu aya sawah mah tapi araraya laleutik. Urang mun nyaritakeun boga sawah sabaraha aya meureun 30 kotak mah di mana di Pandeglang ulah kaget. Boh cek urang 30 kotak mau tambah sugih jasa. Can pogo. 30 kotak barang di delok kotakan sameter persegi. Letik kotak kanan. Orang nyaritakeun di Karawang mah boga 30 kotak beuh lain lalagaan. Ngomong urang mana ya urang Karawang boga cenah 30 kotak mah geus pohara tah. Wara geus tah lumayan geus. Geus sakotakna 1000 bae kali 30 kan. Berarti kan luas. 30.000 3 hektar. Tapi lamun urang Pandeglang ngomong, ulah alhamdulillah cenah boga sawah sabaraha 30 kotak. Ambo ulah ka ambo. Ulah ka heulanan deuleuh heula ka ditu barang di deuleuh ya Karim. Aduh Masya Allah. Nah iya sawah-sawah anu tada hujan anu hese karena cai ieu keur carita di daerah urang. Lamun urang deuleu ka Jawa Tengah ka ditu ka Salatiga ya Allah ya Rabbi pasawahan sakitu legana tapi pantai aya jalan cai tada hujan. Bahkan di deuleu ku urang taneuhna semu putih. Yogyakarta ka ditu taneuhna teh semu aya lain pasir putih lempung cadas hese eta mah kos kitu mah asal geus garing-garing nyaan hese ngabelentang kumata kurang Jawa mah nu putih pantulan tina sawah eta sakurang Jawa nu putih aya aing putih deuleu saputihna urang Jawa teu percaya aing malah pantulan tina taneuhna di jerona putih nah mantul ka luhur hideung kana beungeut. Lamun ngagambarkeun tanah di Jawa Barat mah hese nyaritakeunana ti mimiti Banjar Ciamis Tasikmalaya kemudian ka Garut ka belah dieu terus ka Bandung taneuh teh geus hese nyaritakeunna kasuburanana di Bandung lewat ka dieu ka Cianjur ka ditu ka Sukabumi ka belah ditu Bogor geus lewat ka dieu Tangerang termasuk subur lain lalagaan Tangerang wah harajasa Serang sakitu mah rada lumayan Pandeglang Rangkas Betung ka itu kan lah urang nyaritakeun Jawa Barat mah pohara bae kasuburanana. Tapi lamun Jawa Tengah Jawa Timur eueuh nanaonan ngan boga otak Jawa Tengah jeung Jawa Timur teh untuk mengelola palawija taneuh nu kurang subur bagaimana supaya subur dikelolalah melalui otak sakolanya nah dikirim di Jawa Tengah Masya Allah jeruk di Jawa Tengah kirim samangka di Jawa Tengah kirim di Jawa Tengah Jawa Timur teh kitu melon Jawa Tengah Jawa Timur ditampung nama di Jawa Barat kos urang Jawa Barat teh padahal mah pagawean urang Jawa Tengah Jawa Timur boga otaknya nama urang Jawa Barat teh kudu make otak cek cara jasubur ieu dek naon lain ngariweuh-riweuh je pokoknya pelakan jadi atuh teh kudu make otaknya kana teh sia mah make otak aing mah henteu tapi eleh kudu make otak. Nah, ieu keur carita-carita kasuburan nu mantak lantarannya nama kurang subur ngagunakeun otak di pertanian ge istimewa Jawa Tengah Jawa Timur mah kabelah dieuna pengusaha istimewa Jawa Tengah Jawa Timur perpolitikan Jawa Tengah Jawa Timur nu keur main di panggung Indonesia Jawa Tengah Jawa Timur geus sabaraha taun main ti zaman Bung Karno ka Bung Harto ka Bung Gus Dur bung Jawa Tengah Jawa Timur Jawa Tengah Jawa Timur boga otak
kercarita urang kenyataan di urang, kercarita informasi luar negeri, nu boga perusahaan di Belanda, nu boga perusahaan di Amerika, nu boga perusahaan di Inggris, nu boga perusahaan di Australia, nu boga perusahaan di Jepang, mayoritas Jawa Tengah Jawa Timur. Nu boga perusahaan di Jerman, mayoritas urang Jawa Tengah Jawa Timur. Ayalah urang Jawa Barat, ayalah urang Padang, ayalah urang Sulawesi, bandingkeun jeung urang Jawa Tengah Jawa Timur, moal meujeun jeung moal mah. Otakna luar biasa. Bantah kuari nu keur main Jawa Tengah Jawa Timur, urang mah kakarak boga hiji bae ge kamari ieu keur jadi wakil presiden teh. Oh, genjleung luar biasa, padahal matrek eueuh deui. Can jadi presiden kuari kakarak ge naik di KPK doang ge geus genjleung sakitu doang ge. Can aya presiden urang Serang, can aya presiden urang Pangodokan. Jore amat presiden lahir di Pangodokan. Moal menang-menang gajen kumaha. Leuwih parah deui aya deui presiden lahir di Delan. Jore nya asa tama pan. Ambo budak. Eta kunaon jarore ngarannya Pangodokan, Delan, kemudian ka ditu naon deui teh. Eta nu juara jasa mah Kobet. Ya keur carita kasuburan dia. Keur carita kasuburan geus ulah dicaritakeun Jawa Tengah Jawa Barat. Nu mantap. Terkenal jasa julukanana. Terkenal jasa di Dejen karikatur Jawa Barat di Belanda. Karikatur Jawa Barat di Belanda isin urang lamun neuleu. Karikaturna kumaha? Make samping si korodong nyana aju diu nu sabelah diangkat nu sabelah ditindihan sasimbut ngaroko. Eta karikatur di Belanda gede jasa deket perpustakaan. Masya Allah. Ari urang Jawa Tengah karikaturna teh karikatur lempang suku katuhu ngalengkah can datang ka handap jasna ditendin di dieu kieu bari mureleng nyana neuleukeun ka hareup. Eta teh kapan karikatur nu luar biasa berarti sangat penting. Jas ge geus teu dipake-pake acan pan aya jelema nu make jas sanajan harudag ge dipake boloon teh mah. Nah, ieu Jawa Tengah, Jawa Timur. Nu mentak tetep bae moal meahi ka urang Jawa Tengah, Jawa Timur. Otak. Sawah nu tandus teu bisa dipelakan pare, diotakan ku nyana. Melak naon ieu? Ayo, anu hasilna dibawalah ka Jakarta. Urang Bandung mah heheotan di sana. Tuit. Sia kunaon heheotan? Nah, tunduk naon deui? Lain itu pikiran sawah, asal sawah masal ditancapkeun jadi teu kudu disurubuk-surubuk acan. Tanah kita tanah surga. Tongkat jadi tanaman. Masya Allah, tina subur teu daek mikir. Elehlah terus kurang Jawa Tengah Jawa Timur. Ku teu mikirna ieu sebab senang. Kos di Arab. Lantaran di Arab mah emas kabeh. Ieu dicekel jadi duit, ieu dicekel jadi dirham, ieu dicekel jadi real, ieu dicekel jadi dolar, minyak ambalayah teu malikir urang Arab. Kunaon teh senangna luar biasa. Geus dina senang mah tilok berhasil. Nu mantak baheula di zaman urang dahar hese, pake hese, rentul nu jara di kiai sebab masyarakat. Daerah Kiai itu Jakarta daerah Kiai, Tangerang daerah Kiai, Serang daerah Kiai, Pandeglang megeus kobo lain daerah Kiai deui tah mah pokona mah tah mah juragan Kiai. Pandeglang mah geus Kiai kabeh ka tukang-tukang becana Kiai di Pandeglang mah. Nah, kumaha teh masyarakat dahar hese, nginum hese, pake hese, geus eueuh deui pagawean wiridlah ka Gusti Allah ibadah, ngaji ibadah, ngaji wirid ibadah dan lain sebagainya. Diberelah subur pangrusakan. Geus teu pikiranna naon ku ari mah. Nu wirid, nu hudang ti peuting, anu geus eueuh bae geus. Wah, ambalaya. Eta ku sabab naon? Subur. Baheula mah nu mantak diangkat jara di kiai, jara di wali lantaran nyanana di masjid bae. Kunaon emang kiai di masjid bae? Ka ieu mah geuning naon jadang der eueuh eueuh.
kuari mapan melang urang nu mantak teu betah kiai di masjid kunaon di imah aya kue di imah aya sangu bandeng ambalaya berkat-berkat mulut ge teu kadahar eta segala daging hayam daging macem-macem kue teh gitu mobil can kaurusan baheula pan boro-boro mobil sapeda ge hese jasa mantak geus bae betahan keneh di masjid mending wiridan tah diangkatlah ku Allah jadi wali kuari mana diangkat jadi wali tak ieu mah keur carita negara-negara nu subur mah teu kudu dicaritakeun daerah-daerah nu subur mah Kangjeng Nabi nyontoan hiji daerah hei Ibnu Razin ulang pertanyaan maneh bahwa cek maneh kumaha si Allah eta nyieun deui makhluk sehingga hirup dihudangkeun ku Gusti Allah aju digiring asa teu kaharti cek maneh maneh pernah henteu neuleuh hiji daerah anu tandus pernah diliwatan ku maneh pernah aju maneh sababaraha bulan sababaraha taun deui lewat kadinya pernah kumaha berubah tante berubah Gusti Rasul ai baheula mah tandus boro-boro aya tatangkalan hese jang nginum ge jang wudu ge aju menang saketean tahun setahun 2 tahun kula liwat subur loba tatangkalan cai curca tuh maha kawasa Allah iyalah gambaran di akhirat cek Gusti Allah Allah lah anu niupkeun angin sebagai pendahuluan pangbubunga hareupeun rahmat Allah yakni hujan ku Gusti Allah angin titah nyedot cai dibawa ka luhur kemudian geus jadi reueuk jeung mega di luhur hideung didoronglah ku angin sesuai jeung perintah aing cak Kangjeng Nabi sesuai jeung perintah Gusti Allah di dinyalah di daerah-daerah anu tandus Allah ngahujanan suqnahu libaladim mayyitin sanggeusna turun hujan Gusti Allah maha kawasa fa anzalna bihil ma'a fa akhrajna bihi min kulli samarat daerah nu tandus ge nampung cai hujan kemudian jarara ditatangkalan boro-boro anu dipelak nu teu dipelak jadi kawasan teh Gusti Allah sangat kawasa cak Ibnu Razin mantak cek Gusti Allah kadzalika nukhrijul mauta kitu keneh sakumaha hujan diturunkeun ka taneuh anu tandus kemudian ku Gusti Allah sanggeusna diturunkeun dijadikeun bubuahan-bubuahan tina tatangkalan-tatangkalan nukhrijul mauta kami nu agung ngaluarkeun kaula nu agung ngaluarkeun ka jelema-jelema nu geus pararaeh nu paehna di leuweung nu paehna di laut nu paehna di kota nu paehna di kubur di kampung nu paehna di mana bae anu kabawa ku angin beak ka handap dedeleuan urang mah tabrakan kapal tabrakan kareta hancur nu di kitu beuteung buaya anu di beuteung maung dan lain sebagainya nukhrijul mauta ku kaula nu agung dikaluarkeun dihirupan deui cek Gusti Allah cek Ibnu Razin carana kumaha Gusti ieu teh sanggeusna kiamat Gusti Allah teh nurunkeun hujan salila 40 poe 40 peuting Allah teh nurunkeun hujan heula breg ternyata horenganan hujan lain sahujan-hujana horenganan maul hayat bentukna kos cai mani tidinya pansakal bareulah kuburan geus eueuh laut tarita zaman engke mah eueuh gunung rata sanggeusna ku Gusti Allah di hujanan maul hayat bentukna kos cai mani tidinya lah bakal bareulah sanggeusna bareulah arasuk deui ka tulang-tulang nu aya di kuburan-kuburan nu aya di mana-mana tidinya langsung malaletek sakumaha kos toge culcal anu tadina acak-acakan nu sukuna di masyrik anu suku sabelahna di magrib ku Gusti Allah maha kawasa sanggeusna diturunan hujan teh dihijikeun deui kadinya blek ngahiji deui atuh tadinya dibeulem cara Buddha cara Hindu geus ajur didinya dihijikeun deui ku Gusti Allah plek
cal nu katinggalen kabeh nu paeh biasa dikubur anu paeh di beteng buaya nu paeh di beteng maung anu paeh dicacak jeung jadi kitu lebu kabeh ngahiji bro iyalah gambaranana bahwa Allah nurunkeun hujan ka taneuh anu tandus eta mah pantaneuh mah eueuh nanaonan tatadina setelah diturunkeun kojararadi bahkan buahan ieu mah komo tatadina urang geus diayakeun jadi jasad kemudian dihirup deui leuwih gampang tibatan hujan turun ka taneuh anu tandus eueuh nanaonan kok jadi kadzalika nukhrijul mauta gitulah Gusti Allah ngaluar-luarkeun jelema anu pararaeh barang culcel hararudang kabeh wabeh ngagro kumaha ngagrona mambasana mimar kodina woi sanu ngahudangkeun urang ti kuburan sahanya nadahum Gusti Allah nyeluk lu kabehan ngadarengekeun sanggeusna ngomong mambasana mimbar qadina ai prakaya suara hadza ma wa'adar rahman wa sadaqal mursalun kurang surat Yasin dibabaca ngan kulantaran teu nyaho dibaca bae ku urang orenganan eta teh engke bakal dipraktekeunana ketika urang hudang ti kuburan rata kuburan teh kabeh ngaromong membasana mimar kodina saha nu ngahudangkeun urang ti kubur aya suara engke teu puguh di mana-manana urang ngadenge hadza ilah hararudang ieu hadza ilah hararudang ieu ieulah nu dijanjikeun ku pangeran ma wa'adar rahman yo wa sadaqal mursalun nu baheula nyaritakeun bakal aya alam mahsyar ieu kuari bener para rasul tinggal urang anu yakin iman ka Allah iman ka Rasulullah sumuhun na'am ya Allah na'am ya Allah kabeh ngaromong muhun Gusti tinggal si Ahok culak cileuk si Ahok, Bill Clinton, George Bush bangsa culak cileuk wadinya kafir si Tegwan culak cileuk kabeh si siang-siang malingseng kabeh culak cileuk urang mana am Gusti sumuhun abdi iman ka Gusti sok dibaca ayat ieu teh ku abdi iraha aing ngariung tapi abdi sok marah mun haju teu menang berkat nah ieu dipraktekkeun hadza ma wa'adar rahman wa sadaqal mursal ieu teh lamun cek ahli bilagah mah termasuk kana tasbih ngan ieu teh tasbihna tasbih tamsiliyah panjang dongengna urang mun nyaritakeun tasbih lantaran tasbih aya tasbih mursal aya tasbih mujmal aya tasbih mursal mujmal aya tasbih balik aya tasbih tamsiliyah lu teu mondok mah moal nyaho cak aing moal ja aing ge nu ngaji hese mantak santri haju parohoan deh asal ngadenge bojah heueuh poho ieulah nu kos kieu ngaranna tasbih tamsiliyah sok bisa dijadikeun pribahasa tasbih tamsiliyah mah lamun di alfiah mah sok aya tah nyaritakeun anu kaduhung teh anu kaduhung baheula henteu bebeneran kok kuari jadi kaduhung baheula keur mondok aing henteu nyaan kuari dijadikeun ustad ka dieu hese ka ditu hese kaduhung makan tilok teh heula panderi kecuali tukang beca mah kaduhung teh heula can kaharti kan terus yang ngomong kaharti di mana nah iyalah tasbih tamsiliyah masuk disebut peribahasa mah Sunda paling loba Arab loba subhanul yaum rijalul qud eta peribahasa Arab subhanul yaum hari ini engkau harus menjadi manusia yang gagah seperti anak muda gantungkan cita-citamu ke atas langit eta Bung Karno rijalul yaum subhanul yaum rijal god
nanti engkau kelak akan menjadi pemimpin. Eta peribahasa singkil kuari engke bakal ngeunaheun engke. Tuh eta tah subhanul yaum rijalul god peribahasa. Lamun di Sunda mah loba jasa peribahasa teh. Lain lalagaan. Mun Melayu aya. Sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit. Naon eta hulu sia. Sia mah geus can ngarti geus seuri. Sedikit demi sedikit teh bapak urang sacek-cek jadi hulu sia, jadi gede. Oh jaheuh nya. Salah sia ada lain kitu. Sia mah ge eta na bae nu inget. Ya bapak sia teh leunteu janggung jadi sia sacek-cek sapeting kuari jadi segede sia ditimbang teh bode 70 kilo. Baheula na saeutik ban eta lah sedikit lama-lama jadi sia. Lain kitu salah tah mah. Sia mah nu ingetan nu salah bae kan. Cikaracak ninggang batu laun-laun jadi legok. Nah eta peribahasa samu bae. Aya deui peribahasa Sunda mambalaya loba jasa pacikrak ngalawan merak. Waduh. Pacikrak ngalawan merak mah pacikrak mah sapira manuk pacikrak ngalawan merak kajenting di puasaan 7 mulu dia moal menang sia kajenting kumaha. Ulah. Lamun urang jadi jelema leutik ayu ngahareupan jelema gede maning ulah dilawan. Sama cek urang Sunda mah pacikrak ngalawan merak sia ngana modar sia kokosodan. Eta pacikrak ngalawan merak. Masyaallah tuh menuk merak teh aku kuncungan. Emang kuncungna anyar atuh tiba heula tah mah. Cek urang Banten mah, sia mah dia mah teu nyaho kuncungna emang nang meuli lain. Merak mah tiba heula kayak kuncungan. Asli berarti kuncungna. Sia bapak cikrak ulah dilawan. Waduh budak kadu ketemu kadu. Jeuh. Eta pan eta kadu ketemu kadu. Eta sarua. Beuh budak pariuk manggih ka kepas. Loba tah di Sunda mah. Budak ulah-ulahna naon sireum ge budak aya katincak-tincak teh mangegel. Eta peribahasa. Ulah kieu di mana sireum katincak ngegel? Beuh paeh. Sia mah teh nyaho peribahasa. Wal masallah tu gayar. Masyaallah. Na ieu ge sarua bae Gusti Allah teh nganamsilkeun supaya kaharti ku urang ulah-ulah urang dihirupan deui ku Gusti Allah sabada maot taneuh geus rata kemudian ku Gusti Allah diturunan maul hayat dihujanan sadunya anu bentukna kos cai mani dihudangkeun kemudian cal-cal okos toge kala luar haju ngomong membahasana mimma raqadina hadza ma wa'adar rahman wa sadaqal mursalun tah tadi di tamsilkeun ku Gusti Allah sakumaha kaula nu agung teh ngahirupkeun bumi anu tandus sabada katanduna satadunda katandusanana sabara taun mah haju ku kaula diturunan cai tina cai eta terus ngayembeng haju jararadi bubuahan berbagai bubuahan bisa dinikmati teh bubuahan teh nah kadzalika nukhrijul mauta kitu keneh kaula ge bakal ngahudang-hudangkeun jelema anu geus parareh minal ardi ti kuburan masing-masing ku kaula wa nafsu wa man amrana ba'suhum dihudangkeun deui ihyan dihirupkeun fil yaumil akhir engke di akhir eta teh kakawasan kaula ngahudangkeun jelema nu tadina geus aya haju paeh haju dihudangkeun deui dihirupkeun deui leuwih gampang tibatan ngajadikeun kajadian nu tadina sama sakali sakumaha kawasa kaula ngajadikeun jajadian nu diturunan hujan jadi kawasa kula ngahudangkeun manusia jelema-jelema nu geus parareh dihudangkeun leutik ka kos kitu masyaallah kekawasan Gusti Allah tentang pembuatan manusia teh kurang geus kanyahoan Kangjeng Nabi Adam bapa mak Kangjeng Nabi Isa mah aya bapa aya di lembur bojong mah aya emak bapak
sarua teh kos Kangjeng Nabi Isa cerik datang ka imah kunaon neng cerik ieu beuteung cenah geus 5 bulan atureun mah biasa awewe mah lain kitu ceknya na bapana emang kemana paeh teh naon teu tanggung jawab bojong tah kos kitu urusan berabe teh mah nu jelas aya tapi pelakuna. Nah iyalah para hadirin jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah urang engke bakal seperti kitu Allah ngajelaskeun kieu maksudna la'allakum tadzakkarun harapan naranjeun kabeh teh supaya areling mun geus eling iman bejakeun ayat ieu teh ka kafir bejakeun ayat ieu teh ka Yahudi ka Nasrani nu mantak dakwah mah lain cara urang di majelis taklim lain dakwah di masjid lain dakwah di kalangan mukminin mukminat tamah dakwah teh hanya untuk memperkuat keimananana doang bahkan lamun motifna teu beres mah lain dakwah tamangan sakadar hiburan dakwah mah tuh Nasrani di gereja dakwah cara sesiri sikti dakwah teh di gereja. Lamun urang nyaritakeun Syekh Abdul Aziz nu kamari ka urang teh dakwah teh di gerejanya nama atuh. Sanggeus da pasturna nanya 1 2 3 dan selanjutnya pastur tungkul sanggeus pastur tungkul kemudian ditaranya kapan ku jamaah kunaon ieu pastur tungkul nyana teu daek ngajawab sehingga didesak ku masyarakat nu aya di gereja sanggeus teh didesak cak nyana kalau saya jelaskan nanti kamu akan ikut saya biarin coba pengen tahu. Ketika ditanya apa itu kunci surga, wa ma huwa miftahul jannah. Ditanya ku Syekh Aziz, begitu ditanya miftahul jannah, timimiti Zabur, datang ke Injil, Taurat, Injil, Quran, miftahul jannah la ilaha illallah. Mantap urang ge osok miftahul jannah la ilaha illallah ondo teman salat henteu teman bang teman kipu doli teman kos kitu mah ya Allah ya Rabbi nyanya ho miftahul jannah la ilaha illallah coba gali ta la ilaha illallah ieu mah pakai nong nang ning nong miftahul jannah hasil miftahul jannah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah kabeuli apaan sa belon teh juga tah mah kunci sorga udah sok ningong-ningong kabeuli kunci mobil gua nah eta pastur langsung ngucapkeun mulai dari Zabur pasturna pernah baca Zabur pastur pernah baca Taurat pastur pernah baca Injil pastur pernah baca Quran dari seluruh kitab samawi miftahul jannah la ilaha illallah maka dengan demikian terserah kepada anda sekalian yang ada di gereja saya akan masuk Islam di hadapan Syekh Aziz asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah kunaon atuh lain bendu sa gereja asup Islam kabeh hidayah lain lalagan eta Syekh Aziz nu di urang teh lain lalagan lain jelema leutik asup Islam kabeh Syekh Aziz kaget engke kumaha lamun dipertanyakeun mentak kala luar kabeh geus jadi muslim muslimah terus jana diondang arasup Islam nya mun lain pangkat wali ieu mah cerita somprana moal bisa tah kabelah dieuna cak nyana tetap anda silakan masuk Islam tapi karena pemerintah sangat mencurigai dan memata-matai ketika keluar salib tetap dipakai rak di Amerika keluar tetap dipakai ka jero dibuka salat iyalah berjuang Syekh Aziz lain letik-letik jelema. Nah, iyalah kadzalika nukhrijul mauta la'allakum dakwahkeun coba di gereja, dakwahkeun coba di kuil, dakwahkeun coba di kelenteng, dakwahkeun coba di kalangan-kalangan Yahudi jeung Nasrani. Ieu karak dakwahnyaan ngan nu dakwah model kitu geus kudu pasagi. Ulah pudoli mah ulah kaput. Geus maningan ka Cisukupa bae ka Cikupa ka Cisoka eta bae lah paling jauh Cisauk lah geus. Geus khawatir jangan lamun dibawa ka kelenteng khawatir. Kebalik lain mau berkat naon hinyoh deui. Aduh masyaallah. Jadi geus kudu kelas. Nu mantap ketika Gus Dur baheula masuk gereja, wow dikapir-kapir ku kabehan. Sekula kok kitu amat si teu jauheun sejarah para aulia Allah baheula.
Gus Dur mah dakwah teh di gereja, Gus Dur masuk kelenteng, Gus Dur masuk. Iya tuh geus teu roba-roba, cai laut dikamamatakeun ge asin bae. Campurkeun jeung cai darat, moal ngahiji, cai laut bae. Emas tetep bae emas. Emang robah atuh henteu sakali mas tono. Iya teh lamun geus teu robah kitu silakeun. Namun baheula Gus Dur dikapirkeun dianukeun tenang bae nyanana bendo atuh henteu sebab lah nyana geus nyahun ka Allah cuman sia disengerikeun ku Gus Dur geus nyahun ka Allah ngan aing deuk nuduh-nuduh sia buktina nu zarah sapoe teu kurang ti 10.000 sanunita dina kitab Maimuniyah dijelaskeun tanda seorang diangkat jadi solihin atau jadi wali setelah maut jelema zararah kadinya tanpa dititah eta ciri di kitab Maimuniyah geus sanunitahan atuh jarah dari ka Paharto mah dititahan ge urang embung ye kiaina nu dititahan Kiai Golkar ye dibere minyak dibere kecap dibere duit atuh dicokot jarakna kan datang ka hadap doa ngonyeng balik isukna tahu isuk teu dibere tuh teu jarah nya ge teh kiai boloon deui sarua datang ka kuari geus dipersiapkeun pertokoan dan lainna aya nu hayang jarah teu ketika datang tadi itu sekedar hayang nyaho doang anu maksud zarah mah teu saha nu ngahalangan Gusti Allah apa emang Soeharto jore wallahu alam ieu mah teu nyaritakeun jore jeung bagus ngan nu dicaritakeun bahwa zarah teh ieu nang Allah dititahan ge embung mah embung bae teu daek mah teu daek bae ka jeung kumaha ge nah dakwahkeun mantak urang mah sebagai rakyat hayu bae kiai nu deuk dakwah di anu kajen ulah sok haju sombral ngomong segala kafir segala ulah antepkeun bae engke ge kadeuleu manfaatna di akhir ge anu henteu dakwah ka gereja ge modern Nur Kholis jadi abangan kos kitu jil jadi jaringan Islam liberal dikutuknya na ku di ditu ku mertuana lantaran mertuana kiai gede dilempengkeun teu daek lempeng dilempengkeun teu daek lemu dilempengkeun teu daek sabodokeun Masya Allah ta'ilah urusan anak kadinya mah rahasia Allah subhanahu wa ta'ala numantak Abu Nawas mah nyana mah nyin pertanyaan aing endog jeung kotok heulaan mana aduh Abu Nawas sok aya bae heulaan endog aing endog mun mimitina di mana jeung mun kotok oh eulhan kotok ai kotok emang di keremana ku saha jiheunya eta mah hiji pertanyaan kedua cek Abu Nawas heulaan buah apa heulaan tangkal heulaan siki apa heulaan tangkal ye atuh heulaan siki ai tangkal mimitina di mana oh heulaan tangkal aya teh siki da di mana mun ngerti tangkal eta sarua tah pertanyaanna heulaan endog apa heulaan kotok sarua bae heulaan siki apa heulaan tangkal dibulak-balik seuri bae Abu Nawas bodoh sia pertanyaan wali eta kos gitu eta pertanyaan wali pertanyaan Abu Nawas heulaan endog apa heulaan kotok jawabanana harese lamun lain wali deui kitu keneh heulaan siki apa heulaan tangkal nah iya keur nyaritakeun ayat fa anzalna bihil ma'a fa akhrajna bihi min kullis samarat kaula nurunkeun agung nurunkeun cai kemudian diturunkeun hujan haju jararadi fa akhrajna bihi kula ngajadikeun ku eta cai tina jadi tangkal mingkul lis samarat buah bararuahan buah bertah heulaan mana tangkal jeung siki heulaan tangkal tangkal jadi emang di mana jati siki waktu heulaan siki cakeun tuh moal kapanggih lantaran eta mah ka Siti Jenar Siti Jenar teh apa diundang ku wali sanga anu dititah ngundangna 5 wali begitu diundang Siti Jenar segera datang ke Demak teu aya Siti Jenar cak nyana nu aya mah Allah bapak ahli hakikat weh Allah datang atuh ka ditu ka Demak Allah nu aya ge Siti Jenar sia cak wali teh mah aya hese amat kakarak dipanggil Jenar jeung Allah datang kakarak inilah sosok Jenar dan Allah kurang lalu ceritakeun riwayat Siti Jenar kurang hayang seuri sakapeung ngan mun dibaca kuno bodor empan eta kos karari itu nya mah
Emang rahasia kewalian naon? Rahasia kewalian mah anang unung-uning. Nu bener sia ngomong. Mun teu nyaho ka anang unung-uning moal jadi wali. Aya hartina anang kumaha? Atuh sia mondok heula sakana. Tuh mondok yang jadi wali disepak sia ku aing. Camat yang jadi wali, walinyi teh mah. Bupati yang jadi wali mantap ketika para penggede datang ke Tasikmalaya ku Abah Anom diasup-asupkeun datang ka Abah Umar ku Abah Amar diasup-asupkeun torekat ahli-ahli torekat sareuri bae bab eta mah berarti kiai teh nyaho anang unung-uning coba cenah kiai jelaskeun atuh mal dijelaskeun ku aing bab siana teh mah rondok mondok heula moal samak di pondok aing dinya 20 tahun oh tuh cenah kaburu payah tuh payah gak masalah emang sia mah payaheun ieu iyalah pertanyaan Abu Nawas wali Abu Nawas helaan siki apa helaan tangkal mal dibejakeun ku aing teh mah maksudnya sarua jeung tadi siki jeung tangkal satu kesatuan bahasa wali satu kesatuan jadilah mun jadi siki nu bener jadilah mun jadi tangkal jeung bener lamun tangkal nu bener sikina bener bakal ngabuah nu bener kos kitu endog jeung kotok ulah dijawab hiji-hiji teh mah endognya kotok eta keneh lamun jadi endog lah nu bagus ulah calang anu aya di dieu makan caralang kabeh jadi kotok-kotok nu bener eta bahasa wali tah kos kitu mah sing jadilah mun siki nu bener mun tangkal nu bener maka engke bakal jadi buah nu bener geus murid wali bakal jadi wali minimal mengenal wali kos kitu teh tiba heula ge kumaha guruna sebab aya murid teu ngaji deui cara Syekh gitu Burhanuddin urang lamun ningali tina manaqib Syekh Burhanuddin nu aya di Padang eta teh apan ngaguru ka Syekh Abdul Rahim An-Singkili anu baheula urang keur carita Aceh eta teh tsunami Aceh aya hiji kuburan sisi laut boro-boro ku cai ieu haseup ge teu daekeun ka dinya mah datang ka kuari eta teh Syekh Abdul Rahim An-Singkili lamun urang bertorekot bakal nyaho di dinya aya tah daftaran-daftaran wali-wali Allah di Aceh eta wow sakitu luar biasa ribuan 200.000 pae kuburan eta mah aneh ieu kuburan ieu cai masa cai terekeun ka dinya di dieu 3 meter di dinya kan aya jelema anu ngiuhan nyana ge kageteun kok cai kos taneuh cai terekeun ka dinya asubuhna ke Syekh Abdul Rauf mah masyaallah di dinya lah nyanenya sararujud ka kuburan di dinya maksudna bersyukur aya sababaraha puluh jelema anu di makam dinya salamet eta teh Syekh Abdul Rauf As-Singkili lamun urang nyaritakeun tentang para wali aya di dinya lain lalagat boga murid sa Syekh Burhanuddin 1 Burhanuddin 2 eta lah nu di Padang teh nu kuari lamun haulna rame di Padang ngahaulkeun Syekh Burhanuddin seorang waliullah emang nya ngaji atuh henteu nya ngahadam doang mawakeun cai mawakeun kopi mawakeun naon kitu ngaranna sendal emang nyeseukeun kebutuhan-kebutuhanana dalam sekian tahun teu ngaji-ngaji nya mah salat ge iluan di tukang doang kunaon tuh diutus ka ditu kembangkeun agama di kula ngembangkeun naon atuh di ditu ngan di Ciduada tuh balik bisa ngaji mantap balik ti dia coba minta ciduh kaki pudoli mun teu bararau jengkol oh mah Haji Pendi mah ulah tamang basa ngising karung sia ya Allah ya Rabbi kaget mamang marang di Ciduan ku Haji Pendi kok igoni dararata ka dieu jeung wali mah araraneh lamun Mama Sobari ngaji ka Ki Holil Bangkalan teu ngaji haju balik bisa ngaji di Ciduhan doang iyalah modelna ieu keur carita kula mun nyaritakeun tentang manaqib rame Syekh Burhanuddin Padang eta ngahadang ka Syekh Abdul Rauf As-Singkili nu kamari ketika rame tsunami kula mah atuh ajib mah ajib bae ieu nu sok dibabaca manaqibna masyaallah dibuktikeun ku Gusti Allah hiji nomor kadua masjid nu aya di Aceh ulah neuleuh masjidna patilasan saha makam nu aya di dinyana aya daftaranna kabeh dina manaqib wali-wali Allah teu daekeun
ka masjid eta set di cai sakieu sameter ka masjid kunaon dek balik deui teu daekeun ka dinya aneh. Masyaallah urang lamun nyaritakeun gempa di Padang emang kumaha gempa di Padang teu kamari 3 gunung hiji gunung 2 gunung 3 gunung eta teh akan angin heula sanggeus angin terus oyag sanggeus oyag kan kikituan model gubrak model tamapan ala lajur heula sanggeus ala lajur berbas ka handap gunung kan ya kedalamanana 3 kilo ka handap deuk sanu ngagali mait ribuan memang deuk kumaha gitu nu dicaritakeun anehna naon masjid di dinya tengah-tengah kajadian nu dahsyat aman datang ku hari kok bisa aman henteu ka dia pindah masjidnya sekitar 700 meter. Mantak atuh mamang ulah ulin ka Citra deui. Ulin teh Citra Putri. Kos ka itu marulu nyeuh tukang jagong antingna gede. Sekali-sekali ke Padang. Coba buktikan mana masjid anu pindah ketika kejadian gempa. Aya masjid plek 700 meter pindah. Maha kawasa Allah. Apa masjidna ieu naon deuleu saha baheula nu ngabangun masjidna ahli Allah wali Allah berikut jeung kuburanana pindah ka dinya walaupun teu nyahoeun urang dinya di dinya aya kuburan pan teu maot wali mah hudang rohna ngobrol jeung wali deui kulalah pindah bae jeung masjid-masjid ajak wali pindah ternyata teh ya besi kaburu ka ditu kena gempa lah kula geus di dieu bae ngan ulah beja-beja nya bawa kula pindah ngobrol nyana kos urang bae kieu coba aya keneh urang garep waduh manya wali nanyakeun rokok Mantap ulah kaget lamun aya hiji wali dara ka kuburan kos ngobrol ulah kaget nyana geus susu ulah dituturkeun nyana bae bahasana ge lain jara bahasa urang kok damang kumaha itu muhun tas si mana emang tas ondangan manya wali ondangan ya tuh ka ditu naik organ tunggal burung tahu tukang karung kos gitu mah. Ieu keur carita aulia Allah. Batur teu nyahoeun, ayalah wali nu nyahoeun. Indah tanyakeun coba ke ka urang Padang, masjid mana tah ketika gempa nu pindah jeung kuburan-kuburan ngan teu meunang dicaritakeun. Kuburan nu ditukangkeun mimbar wali Allah. Ketika dek dibangun ku salah seorang wali, ulah cek nyana geus teu kudu titah ka ditu bae. Sebab eta murid termasuk murid Syekh Abdul Rauf Asingkili. Murid Abdul Rauf Asingkili. Abdul Rauf Asingkili urang Timur Tengah. Tetep jangan mah habaib. Murid-murid da ajam loba jasa nu berkembang di Sulawesi, di Banjarmasin, di Padang. Murid Syekh Abdul Rauf Asingkili. Baca coba ge kurang kitabna. Masya Allah. Kitulah mencerita tentang pertorikohan. Jadi lamun ahli torikoh keur nyarita nyana boga sejarah-sejarah. Nah ieu mah keur carita indah masjid kitu Baitur Rahman eta kitu naon Aceh aman Syekh Abdul Rauf nasugan tersentuh ku cai henteu maha kawasa Allah ijang tanda bahwa ahli-ahli Allah teu maot dijagaan ku Syekh Abdul Rauf aya anu nyahoeun wali Allah Syekh Abdul Raufna hudang cai kaditu geus saputer eta doang cai 3 meter ka luhur jajanna mah pan handa di sisi jasa pantai sugan ku henteu beres tsunami Syekh Abdul Rauf gitu kitu kene Syekh Burhanuddin dan lain-lain sebagainya ulah kaget atuh masjid loba nu aman di Padang salah satu masjid waliullah pindah 700 meter urang mah tilok dibaca nu kos gararituna dianggap hayalan jadi teu dipuat-puat di koran ge beusi engke kafir tersentuh kan gitu di urang mah aya unsur-unsur bae aya unsur-unsur bae nyaritakeun Syekh Abdul Rauf makamna henteu kena ge dibahasna anul sebab di urang mah henteu murni Islamna haju nu ngaberitakeunana kapan eta teh Kristen mah lo di Kompas Kristen Merdeka Kristen mayoritasna ieu teh Kristen mantak berita-berita nu koskar itu diabai-abaikeun ku nyana berita-berita keanehan nu karomah maunah kecuali maunah Naila dawakeun kadzalika nukhrijul mauta la'allakum tadhakkarun
bejakeun ka maha kawasaan Gusti Allah ulah-ulah ngahudangkeun jelema nu tadina geus aya nu tadina geus pernah dihirupan ku ari dihirupan di atuh tama babari sarua jeung mobil tabrakan di bagusan deui atuh ka bengkel gampang tama kos kitu mah ieu bae ge daerah nu tandus gunung mana sawah mana huma mana sakapeung waktu mah ku Gusti Allah teh dihujanan jaradi urang mun liwat ti Jidah ka Madinah baheula mah kapan Mekah Madinah teh lila urang kerencan aya jalan nu kuari maka ditu jalan teh ka aslina zaman baheula eta teh kapan ningali satu waktu mah tandus tatangkalan urang ka Mekah deui 5 tahun kemudian masyaallah kaloba tatangkalan haju nu ngangon sapi nu ngangon onta nu ngangon embe loba lantaran loba tatangkalan ke 5 tahun deui ka Mekah ko tandus tatangkalan engke aya deui nang saha ngajadikeun eta teh ya Allah tinggal ke gambaran-gambaran tentang mukmin jeung kafir bakal dicaritakeun selanjutna diumpamakeun kana tandusna jeung suburna taneuh wal baladut thayyibu wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim wa hukiya landen caritakeun wa qadukiya nasiblia aqadahu halu nupasatuhunna Imam Abu Bakar Shibli iku ngalepu ing Abu Bakar Shibli apa halun hal fi maudin maksubatin ing dalam panggonan kang akeh peringe bakiyatun min qasabin qata'i ku tetep ing dalam maudi utawi sakakarine kang tetep saking pring kang tugaya kotok pakoma alaiha maka ngadeg ya Shibli ing atase maksobah Dakhalat maka manjing ya qasab ta maksobah pirijlihi ing dalem sikile Shibli pamata min zalik maka mati ya Shibli saking mangkono dakhalat nyaritakeun jelema nu kaentepan ku hal eta adalah nu kamari ku urang geus dibahas inda supi mawaridun yaridu alal qalbi min kasbi asradi zat wa anwariha mimiti awak aya kulitan kulit di jerona aya dagingan daging di jerona aya getihan didinya aya ruh ngaranna ruh nabati butuh kana dahar-dahar nginum-nginum jang kekuatan jasad saluhureun eta aya ruh hayawani saluhureun eta aya ruhur ruhani saluhureun eta aya ruhur rahmani jadi opat aya ruh lamun tadi mati lu ruh mun geus datang ka waliun min auliyaillah ruh jadi berarti opat ruh sempurna disebut arwahul kumal ruh kamil etalah nu bisa mukamil ruh anu kamil bisa mukamil ruh nu sempurna bisa nyempurnakeun mursyid ngaranna disebutna arwahul kumal cik ada macana ulah kuman kumal jadi geus sempurna tina ruh hayawani ruh ruhani ruh rohmani na geus sempurna warid nyulusup teng kajaro qalbu untuk merasakan sifat-sifat Gusti Allah, asma-asma Gusti Allah, af'al Gusti Allah. Urang mah kuari dibahas bae can karasa. Geus sering urang ngabahas urusan-urusan af'al Allah. Fa'alul lima yurid berarti ieu teh kabeh pagawean Allah tapi ngan datang kalisan doang.
datang kalisan doang wallahu khalaqakum wa ma ta'malun urang teh jeung pagawean urang nangadamel Allah tapi urang nyaho teh ngan sakadar di lisan can karasa ku urang can karasa bahwa urang dilempangkeun ku Allah sakitu didedet-dedet ge ieu teh teu karasa tah mah hayal jadi can dibere hal urang ku Gusti Allah tetep moal karasa sehingga eueuh ketenangan urang lamun geus dibere hal ku Gusti Allah urang zikir mulai jam 1 teu boga perasaan ku kumaha hayang dunya teu hayang mulya teu hayang agung teu ieu mah ieu mah zikir teh lillahi taala be Allah nitah zikir kemudian genang Allah zikir teh mulai urang zikir dulu zikri la ilaha terurusuhan zikir teh geus bae sesuai jeung aturan la ilaha illallah la ilaha illallah la teu boga rasa diri du zikir teh Allah la ilaha illallah Allah fa'alul lima yurid wallahu khalaqakum lima ta'malun la ilaha illallah dicekel mah dicekel tasbih tapi teu maksud gitung menang sabaraha ieu teh besi menang 3 haju tunduh la ilaha lolobana emang gitu la tenang zikirna teh lah teu boga target sabaraha teu boga target datang ke jam sabaraha kumaha Allah bae la ilaha illallah la ilaha illallah kulantaran tadina urang teh nyebutan ahli-ahli Allah heula make adab-adaban sesuai jeung aturan Allah anu ngagerakeun urang teu karasan kana bakalna leng udang-udang subuh ieu mah lain leng tiget di mana kumaha ngeunah datang ngeunah eta hal ngan kakarak karasa ngeunah doang kakarak karasa ngeunah namun ditanya ngeunahna modal kumaha teu bisa nyaritakeun pokona mah teu boga pikiran ku kumaha leng rindu ta urang rindu encan dibere ku kumaha kakarak awalan hal awal teng dibere rasa ngeunaheun amat sih eta berjam-jam ge sila sugan engke bakalna nyeri henteu sugan singser moal teh mah kajeun ku kumaha ge moal bae jag-jag bae urang sabaraha jam teu karasa misalnya jam 1 datang ka adzan Allahu akbar Allah eta hanjakal boga rasa hanjakal ih adzan mah ku ngeunaheun teu karasa di jam 1 jam 2 jam 3 jam 4 3 jam setengah teu karasa ku ngeunah-ngeunaheuna ngadenge adzan teh tah ngadenge adzan eta teh asa hanjakal embung teh ngadenge adzan teh ku ngeunah-ngeunahna illallah la ilaha illallah geus teu maksudna naon teng hese tah meunang deui ka kos kitu teh hese mungkin teu sabulan dibere deui mungkin ke sababaraha bulan teu nyana berusaha tapi engke kadang dibere deui ku Allah kayak geus sering dibere kos kitu teh terasa asma Allah teh aya Sami'un Alim ih keur didengekeun keur dikanyahokeun keur dideuleukeun ieu teh terasa kos lautan laut ilmu Allah laut asma Allah laut basar Allah geus teu daya teu upaya ieu hal di mana karasa asma bakal karasa sifat di mana geus karasa sifat jeung asma bakal karasa afal ieu lainang urang nang Allah geus kabeh dedeuleuan Allah bae darasaan Allah bae nya lainang urang selama urang ngaku moal usul-usul sebab aya pengakuan diri di mana urang masih kena aya pengakuan diri moal bisa ieu geus lepas kabeh teu boga pengakuan nang Allah ikeur carita penjabaran praktek nama lain gitu ieu carita penjabaran praktek nama atuh lain gitu engke teu karasa tama lantaran tama anugerah ti Gusti Allah urang bisa ngalepaskeun mimitina tinggal ngalepaskeun dunia heula dilepaskeun bae heula dunia teh ja dunia mah dipikir teu dipikir sakitu bae dihayal teu dihayal sakitu bae diteangan teu diteangan sakitu bae
tina sakitu bae urang boga kepercayaan japal kolam geus anggeus kolam utar atur pembagian ieu harta urang di teangan ai aturan megana sakitu mah ti lauhil mahfuz da sakitu bae teu di teangan ge dasar deuk loba mah deuk loba bae japal kolam jadi urang teh kuari deuk naon pukar pikir ja geus beres pembagian rizki urang ka urang milik urang ka urang teh geus anggeus geus atuh tanu mun bisa mah atuh rek di pikiran geus anggeus pembagian Allah di lauhil mahfuz da tinggal kuari man dipeta-petakeun ku Allah tah poe eta tah poe eta tah poe eta tah deuk naon deui nu tak boga kayakinan anggeus atuh ka Allah keun ayeuna mah teh ieu mata kicep nang Allah ceuli nang Allah napas di jero urang aya ruh nang Allah dibersihanana ge ku Allah urang teh kan boga kahayang dong kembalikeun ka Allah ilallah minallah fillah mulai nikmat nyulusup kaharti asma kaharti sifat kaharti asma jeung sifat bakal kaharti afal di mana geus kaharti sifat asma jeung afal bakal kaharti zat sebab moal kaluar asma sifat jeung zat aju kos kumaha tuh moal bisa saha ge moal bisa hatta Kangjeng Rasul ge teu ngabejakeun Kangjeng Nabi Isa, Kangjeng Nabi Musa teu ngamejakeun. Tapi eta ditajallikeunana ku Allah sabada takholli urang, ta eta tajalli ditajallikeunna teh. Kemudian eta dibere hal. Urang tajalli, ta eta teh dipilih ku Gusti Allah tempatna. Kangjeng Nabi Musa digerokeun ka Gunung Tursina. Apa teu imkaneun Gusti Allah lamun lain di dinya atuh imkaneun. Ngan geus kos kitu bae sunnatullah. Dek mere Allah kahiji hamba na anugerah tajalli kudu dipanggil heula ka Gunung Tursina. Kanjeng Nabi Yusuf apa bisa apa teu mungkin di luhur luhur bisa tapi dek ditajallikeunna di jero sumur. Kanjeng Nabi Ayub apa bisa apa teu bisa lamun ku sehat atuh bisa tapi ditajallikeunna ketika geus tinggal rorongkong doang. Kanjeng Nabi urang dipilih ditajallikeunna teh Sidratil Muntaha walaqad ra'ahu. Nah, iyalah Allah teh boga pemilihan-pemilihan nu mantap urang teh urang kudu milih tempat ieu teh lamun tempat ieu teh bagus ieu teh jang ibadah ka Gusti Allah pindah ieu terasa ngeunah ya di dieu mah ya di dinya mungkin dibere anugerah bakalna di dinya ieu teh teu ngeunaheun di dieu mah di anu pindah eta teh menang Allah ngagusar ngageser aya waliullah di Masjidil Haram teh ngeunaheun kunaon aya di Jabal Abi Qubais geunah aya waliullah teh di Masjid Madinah kok teu ngeunaheun ibadah teh padahal mah di raudhah deukeut Kangjeng Nabi kunaon atuh di patilasan Kangjeng Nabi di sekitar eta mah kok ngeunaheun pilihan Allah nah iyalah Allah teh deuk mere ka urang tajalli ta eta teh deuk nyembungkeun deuk ngasupkeun hal ieu terserah Allah teh mah kumaha Allah bae urang teh dipanggil seakan-akan ku Gusti Allah mana ka Banten mana ka Gunung Santri naik ka luhur diuk di dinya sok ibadah sarua jeung kos kitu sila sok peureum bentak aya tukang saho tajalli tah bener gede deh susuna tah tajalli tah Allah nang Allah gusar geser hakikatna bah Allah tiapan ge berangkat sia ka ditu ka Mekah berangkat ka Madinah berangkat ka Irak berangkat ka Iran berangkat nang Allah utar atur di satu tempat Allah mere sesuatu nu indah luar biasa nu teu kanyahoan ku batur rahasia Allah paingan diberangkatkeun horeng deuk mere eta anu sulit terulang deui ta eta teh selalu kitu bae Gusti Allah ieu di imah bae ge sarua bae di imah teu puguh teu garuh udang padahal mah tilok hudang jeung hiji mandi sarua jeung kitu okos gerakan urang padahal nang Allah wudu salat eta teh cek Allah teh salat ngan teu beunang dihayal-hayal kitu aing keur ku Allah keur dititah ya tuh ngahayal edan tuh siang kana ka ditu ulah seakan-akan kos kitu sebab wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Wah, salat beres, salat beres, salat. Atawa salat deui minimal 6 rakaat. Ke Allah dibere, mungkin di rakaat awal, mungkin di rakaat kedua. Atuh teh mah kumaha Allah bae dibere leng bae. Di jero salat teh kok aya ngeunah.
di jero salat teh aya ngeuna rahasia Allah dibere ku Allah jicipan eta mah rahasia Allah mungkin ka ul kiai mungkin ka ustad mungkin ka pedagang mungkin ka petani mungkin ka karyawan atuh kumaha Allah bae nu neuk merena mantek aya kiai teu ngeunah-ngeunah salatna tapi ngadenge aya hiji karyawan abdi dipasieun ke ku nikmat ieu teh rahasia Allah anugerah ngan coba datang deui henteu kos kitu bisa deui henteu kadang-kadang sulit teh nah ieu keur carita nyulusup hal di mana geus aya hal nah ieu tadi teh hal teh waridun yaridu alal qalbi min kasbi anwa asrari dzat wa anwariha keur carita Imam Syibli Abu Bakar Syibli mun urang geus ka Baghdad karasa kadeuleu gambaran makom Imam Abu Bakar Syibli gitu luar biasa. Nah anjeunna dibere hal ku Gusti Allah diciwit teu karasa digebugan teu karasa digolok teu karasa bata bentak bae henteu naon kitu ngaranna henteu tunduh ceuli dedengean lain dedengean nu ieu lain dedengean nu ieu lain dedengean ieu suara mobil suara teh kadenge jadi pindah tak ketika aya hal teh dedelean lain nu ieu dedengean lain nu ieu aambean lain nu ieu jadi ngageser padahal jelema na di dinya mun sakira-kira dicabut teh halna teh biasa deui ketika dibere hal di dinya kene jelema na tapi lain dedengean lain nu ieu aambean lain nu ieu dedelean lain nu ieu jelema na di dinya kene masyaallah boro-boro keur carita alam kawalian alam jin urangna di dieu tapi ternyata dibukakeun ku urang ku Gusti Allah di alam jin atuh asup urang ka alam jin biasa kadeuleu alam jin teh kadeuleu istana kerajaan dan lain sebagainya di alam jin ieu mah lain alam jin alam hakikat tah Abu Bakar Syibli teh teu karasana naon geus mang poe-poe teu sare sababaraha poe teu sare teh lain teu sare lalagan teu sare bae teu kuat sebab lain dedelean nu ieu lain dedengean nu ieu nah di akhir ayatna Abu Bakar Syibli asup ka hiji tempat eta teh kumuh anu luar biasa loba puntungan-puntungan awi anu sarareukeut nyana asup ka dinya di alam hakikat ku ngeunah teu karasa aya paku nancep aya awi nancep teu karasa ternyata paku jeung awi nu nararancep ka dirina teh eta teh ngajadikeun sababna maot teu karasa kunyana teu karasa kulawan di jero hal eta henteu karasa nikmat luar biasa asa jeung Allah bae neuleuh Allah denge Allah napas Allah jadi geus gahiji teh nah ieu moal karasa tah lamun geus kos kitu urang paeh ge teu karasa hayang paeh ge tamun geus datang ka dinya teh lolobana waliullah teh ngadoa hayang paeh nikmat jasa sebab kapanggih jeung Allah geus usul berani di jero kubur ge nang tangan malaikat lantaran Allah na eta kene di dunia di luhur bumi Allah na eta di jero kubur Allah na eta di mahsyar ge Allah na eta kuari geus wau jeung Allah atuh teh sieun ketika malaikat maut menjemput nyawa saya malaikat maut deuk naon deuk nyambut nyawa lain ti kamari angel amat sih carekan malaikat maut kira-kira aya tuh kudu nyarekan sagala tuh gegeraan hayang geus ka geura usul ka Gusti Allah hayang geura kapanggih kitu hayang geura kapanggih jeung Gusti engke di kuburan ge ditanya ku malaikat munkar nakir man rabbuka tuh nyatanya sia nanya maka ditu kenucan wow jeung Allah aing mah di dunia geus wow jeung Allah beuh ceuk malaikat pohara amat laporan ka Gusti ieu jadi ditanya nyarekan kula sia teh men tanya-tanya bae ceuk Allah teh geus tuh kudu ditanya tah mah geus wow jeung Allah engke di masar teh kitu jangan mah ngaroko bae tenang baik di sisi tenang baik ada wae atuh kalem bae deuleu jelema nu kieu nu kitu sebodohnya nu jeung sawu ieu jeung Allah nungguan panggilan dong sugan sieun atuh henteu la khaufun alaihim wa lahum yahzanun nah sebab atuh di dunia da geus kapanggih jeung Allah teh geus wusul atuh geus kasieun inna auliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun lain kuari bae teu buka kasieun di jero kuburanna sugan sieun atuh henteu di mahsyar sugan sieun atuh henteu nu mantak cenah mah kuku cuprakan ka neraka ge masalah nu mantak daripada urang dideleukeun ka surga haja teu ka surga maning ka neraka tapi teu panas
wali Allah teh ditanayangan murid-murid da coba besi di neraka murid-muridna ku kucuprakan di neraka teu panas cenah mah neuleukeun muridna sia ye waduh geus aya abdi Asep di mana Asep Cikupa geus tarutung ge oh aja saya mengkunaon gara-gara ulang ngobrol lah angkat heula kela sia menjadi tutung ge kunaon ya ngeridit tanggeus kena asup ka langit biru aduh Gusti Allah agung nah iyalah orang menyaritakeun ka saya geus diangkat eta waliullah ulama ku kucuprakan di neraka oh masalah teu aya naon kitu ngaranna henteu panas. Contoh teu panas Kangjeng Nabi Ibrahim kuniyana rukuni barda wassalaman ala Ibrahim tama adab doang seuneu manaskeun adat tama jabuktina para rasul para nabi para aulia Allah ketika ku Gusti Allah ditiiskeun atuh tiis bae nah iyalah Abu Bakar Shibli teh ya asup ka hiji tempat nu kumuh katojo sukuna ku awi dan lain sebagainya teka rasa ceknya terus maut Sayyidina Ali apakah rasa tuh ente geus aya hal mantak cek Sayyidina Ali eta cabut geus cabut oh ja teka rasa hal nah keur aya kos kitulah para wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala jelema bobogohan ku nikmat-nikmatna galedeg kadenge moal kadenge di sisi kuburan sugan sieun ka kunti anak henteu moal padahal manyana eta di sisi kuburannya hujan geledeg glongsing jeleget henteu sieun naon sebabna geus wusul ka susu tah eta kos kitu eta keur carita dunia dicontohan ku dunia deh ieu mah uzuran ruhani masya Allah geus leuwih ti sagala rupa ruhani mah hese ngagambarkeunana lantaran kanikmatan ruhani mun dibandingkeun jeung kanikmatan jasmani mah eueuh tai kukuna acan ketika hiji jelema diberengeunna salat ukur ku barang dahar ukur ku pakaian ukur ku kendaraan ukur ku awewe moal bisa ka ukur eta kakarak dibere awalan geus ngeunah nu mantak makin ka ditu makin sono lantaran geus dibere nya sabodo aing mah geus deuk Allah bae makin sono jeung Allah andai kata dituturkeun teu bunga ditinggalkeun teu sedih sebabnya mah geus dibere anugerah ku Gusti Allah nikmat ketika salat ngeunaheun ketika maca Quran ngeunaheun ketika zikir ji malah mah ribet loba jelema teh ribet cenah mah ribet aing mah geus pokona mah cak aing mah jeung Allah bae mun bisa mah ngan nyana kembali deui nang Allah ngagerakeun ja dititahan ka dieu henteu tapi datang diundang henteu tapi datang oh berarti mah tinggal kumaha urang narimana nyanggakeun sadayana ka Gusti Allah hakikatna mah nyana teh tak embungeun naon sebabna ribet jeung jelema mah ribet geus mah ngeunaheun sebab ketika maca Quran teh kudu loba maca Quran nikmat zikir gitu keneh geus lain ukuran 1000 2000 keur awal mah heueuh ulah kurang ti 1000 ulah kurang ti 10.000 keur awal mah ai kadituna mah geus dibere ngeunaheun nu mantap 1000an jelema maca la ilaha illallah aya waliullah maca la ilaha illallah hiji bandingkeun jeung jutaan la ilaha illallah nu can usul beratan hiji tah nu mantap krok naon kitu ngaranna hiji zikir dibaca ku ahli Allah hiji jana zikir bandingkeun jeung jutaan manusia beratan keneh ieu kitu keneh doa ahli Allah henteu kudu loba Allahumma ighfir lahu warhamhu sakitu doang nyulusup ka mayit ngeunaheun jasa karasana Kiai Golkar ngadoa Allahumma ighfir lahu warhamhu cak mayit teh geus aduh ya aing nyangsang ditangkal Golkar ieu cek ya aing bisa ragag ya Allah hese lamun jelema geus dibere makin sebabnya nama di alam jeung diomongkeun teu pengaruh di alam sakitu bae diomongkeun sakitu bae jak embungeun ieu nya nama sebab jelema lamun ngaji hayang dituturkeun hawa nafsu jelema ngaji magahan ngaji ceramah dakwah
geus lain nuturkeun nyana ka Allah geus ngajak ka Allah bae lamun diri tu geus ka arah Allah atuh geus cukup jangan ngajaknya ka Allah jadi lain hayang syak kurang teu ngaji ka aing hawa nafsu siksaeun Allah tetek kiai kos kitu kunaon teu ngaji sia ka aing siksaeun Allah atuh kunaon hayang diajian pan ngaji teh ngajak ka Allah ge Allah anu noelna daekeun jeung henteuna dakwah teh ngajak ka Allah ketika urang ditu didakwahan geus ka Allah atuh geus urang sok aju pan sia didakwahan ku aing beres atuh aing amplop eta kos kitu bahaya tak kos kitu tah nu mantak lamun aya jelema dakwah macakeun Al-Qur'an macakeun hadis macakeun kalam Allah macakeun kalam ulama kemudian nu dimaksudna teh qosoda wa qosoda kitul mal wasanaan nah lamun dimaksud harta jeung pangalem ieu adalah ria teh tuh bitul amal kadituna siksa bacakeun Al-Qur'an makin loba nu ngadengekeun makin gede ganjaranna jelema ibadah kemudian didengekeun ku jelema loba makin loba nu ngadengekeun makin gede ganjaranna ka dirina lamun henteu qasdul mawasana lamun tujuanna hayang harta atau hayang pangalem atau duanana nya harta jeung hayang pangalem siksa Allah nu bakal terjadi dek ngaji Quran tah dek pidato tah dek ceramah tah dek ngaji tah kudu kumaha tuh ajakna ka Allah ngajak ka Allah dirina kudu geus ngarasakeun ka Allah lamun ngajak ka Allah dek aya nu ngadengkeun dek henteu dek lobaan dek saetikan akur bae ketika enggeus ka Allah bungah nu aya urang mah lain kitu pan narurut ka aing bungah ka Allah basa bodoh teu nurut ge urang mah tibalik tak ieu mah lain bungah asal geus ka Allah bae ge urang ditu geus salat atuh enggeus teu kudu didawan geus cukup urang ditu geus ngarzarakat geus atuh teu kudu ja dakwah teh dakwah neruskeun Kangjeng Nabi di sampingnya imankeun ngaislamkeun ieu jadidu imanakum nambahan gede iman nambahan anyar iman kudu urang ditu areun geus salat areun geus zakat geus teu kudu ka ditu atuh nu penting mah ka Allah nyana teh silaturahmi atuh kajeun tapi urusan nafsu teu datang-datang urusan nafsu cenah geus teu ngaji jak geus atuh masalah ieu mah sok ditanyakeun sieu datang-datang ka aing barang geus jadi jelema yes baheula mah sia keur nyungkruk ka aing bae nah ieu siksaeun kiai siksaeun siapa ngaji di aing nyaho ka alif lempeng jeung bengkok teh pan di aing ku ari sia geus gigiridigan ka dieu ka ditu pan tilok nyaba ka aing kiai siksaeun Allah ji atuh geus we urusannya nyampekeun atuh geus ganjaran engke bae di akhirat bari tungganana ulah ku ari diomongkeun padahal teh murid aing tapi ku ari nyana geus tilok ka aing bloon jasa sumpah sia ku aing sia disapa sia ku aing cak muridna ngadu sapa yuk ngadu sapa Bang pokona jeung nu teu karena Allah mah panyakitan bae tapi lamun nu jeung karena Allah sebab nu di dileuna ridho Allah nikmat kanu ngaji nikmat kanu ngadengekeun nikmat ka murid nikmat naon nikmatna mere sakitu teu mere sakitu datang sakitu teu datang sakitu sistem ngomongkeun sebab naon izin ka Gusti Allah ja hakikat mah titipan ti Gusti Allah ngajak lagi ka Allah ieu ku ari geus da bisaeun nyana teh tadina diajak ka Allah cara ngaji amil ngaji jurumiyah narkib dan sebagainya halal ngasal alfiah dan ku ari geus bandiri atuh geus teu kudu kumaha geus bisaeun nyana ka Allah bahkan geus ngajakan ka Allah atuh geus urang mah diojol pantah kamuliaan teh ku keagungan ku dunya ieu kutukeun Allah teh eta urang lamun ngomong kos kitu teh hese jasa hese teh kos kitu cita bacana ka aing emang kasiap ku aing mah eueuh hiji-hiji acan hese mantak urusan batin lamun teu boga guru moal bisa ria capek jasa ngaleungitkeunana ria teh capek sebab urusanna ruhani urang ku ari encan aya guru ruhani atuh moal bisa sanajan dulur-dulur supaya ikhlasnya sebab urang teh wa umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin tah caki pudoli teh kos kitu dari ceramah tah mukhlishina lahuddin pugunya na berangkat ka ditu na hayang amplop atuh tia kunaon ngadongengkeun mukhlishina lahuddin pan nyanana ge lamun teu di amplopan teu datang pan cenah mukhlishina lahuddin pan eta munafik eta kos kitu ngaranna sial cak haji pudoli emang sial sia mah atuh lain aja pudol ini kabehan aduh ngan nyana bae ditukangeun kabehan hese emang kumaha jak kiai ge dulur sing ikhlasnya ai ceramah teh kos kitu pantak ulah kamari ge ngadaengkeun Ki Nurjaya sing ikhlas bae sing ikhlas bukunya na kadinya ge aing diberi duitan
pada takos gitu tah munafik eta teh ngaranna tah eta kudu kumaha tuh atuh urusan rohani atau beneran pancan ngabeneran ge 1 juta kali ngomong ikhlas moal bisa sebab can diurusan pan aya can diurusan lah atuh ngaranna ge can diurusan kadaharanna naon rohani teh obatna naon rohani teh antina naon rohani teh ai awak urang mah pan kuari teh diurusan isuk-isuk ulang ngadahar rujak sia nyeri botong nya isuk-isuk ada rujak jadi ente cara baca aing mah normal hakan ku sia menang bae setengah jam WC mananya tepungan sia tah eta teh isuk-isuk ge urang diakurkeun bae uduk haneut nah mantap cek urang teh laksa mantap ieu naon deui karena nu belah ditu teh tuh naon deui ngomong atuh sia tah eta keun tah teng akur untuk menjaga kesehatan disesuaikan kadaharana ieu kieu ngantuk seetik urang teh disarekeun jang awak ba urang geus teu kudu dipeta-petakeun meta sorangan mentek cek Imam Ghazali cek Imam Syafi'i seluruh imam pamarentah teu urusan dahar rakyat bakal dalahar bae sebab naon kebutuhan masing-masing ulah diurusan coba urusan dah neangan bae aya sangu dangder hui naon mantang hui jeung mantang eta kene bakal sebab kebutuhan sorangan ja aya urusan lain urusan dahar rakyat mah urusan statistik urusan politik urusan birokrasi duantak nu jadi pemerintah teu kudu kiai nu bener utar aturna urusan jang urusan perekonomian jeung perpolitikan sanajan cicing dimui ari teu becus mah kiai cicing dimui teu becus atuh acak-acakan bae teu kudu kiai majelis ulama teh ngan sakadar ngaran doang nu penting mah bisa birokrasina sanajan lain kiai sesuai jeung aturanana jadinya nama ngurusan teh urusan kalurusanana dina kitu urusan siasatna ieu salurkeun ka dieu ieu ka dieu teu kudu kiai acana kiai bae atuh leuwih abdol asal leuwih kudu leuwih bisa ternyata diuk di dinya leuwih ambruk atuh pecat kiai ganti ku si peot ka dinya teh tah kos kitu nagara teh sebenarnya mah kos kitu ngan dikira-kirakeun kiai lantaran dititipan ilmu bakal leuwih bagus asup ka DPR jadilah bupati ternyata ambruk sebab naon dikendalikeun ku Yahudi di negara urang mah nah kitulah nah ieu balikan deui ikhlas teh ya bagian ruhani lamun urang encan ikhlas moal datang hal satungtung aya keneh ria ujub takabur nafsu ngaranna moal datang hal jelema didatangan hal teh ku Gusti Allah diberi anugerah ketika geus eueuh panyakit ruhanina kuari urang saseleh dek ngarengitkeun ria ge sebab ria bagian ruhani posisi riana aya di lelembutan nu mana di urusan ge encan ku urang salilana aya mah aya kitu ikhlas saeutik persentasena cek Imam Ghazali teh mah aya ikhlasan aya riaan ditimbang gedean mana ikhlas jeung ria gedeana ria bae urang sodako ikhlas aya riana aya timbang gedean ria bae can diurusan mah urang aya nama tutulung ka batur aya ikhlasan aya riaan timbang gedean ria bae urang ngaji ceramah aya ikhlasan aya riana ikhlas cek jadat jaya mandek mituturan batur teu hayang teh mah duit bae dibere atuh alhamdulillah itu dibere atuh eta non gitu ya alhamdulillah kana lah pokona mah lah geus bae ceramah bae nyana dak bae datang ka imah dibuka leutik amat riana gede liana tetep bae hese can diurusan tah mantap perluna pengurusan ruhani kudu ka ahlina nu tadi teh kudu ruhul kamil arwahul kumal ilah anu bisa ngurusan ruhani jelema nu geus bersih ruhanina ieu mah urang guguru ka jelema anu encan bersih atuh ka bawa nu mantak anak almarhum abah teh dek di pesantren anak awewe ka ditu bae nya ka mana cak anak teh ka cinta pada ulalah cak abah ih palalinter keluaran cinta pada mah ulalah cak abah teh mending di urang-urang bae atau kadenya ka Bogor sakali deui hayang ka cinta pada we ulah nu mantak ulah nama guruna sok asal keluaran cinta pada bae haju bae jualan tiung
jualan tiung guruna ka muridna ge jualan tiung terus bae muridna ge engke mun muridna de jualan tiung deui bae jualan jilbab jualan tah eta tiluhurna kos kitu tah kolot mah geus istimewa jasa ulah sok jualan tiung saeutik mah ngomong panyakit eta dibawa di pondok bae guru geus jualan atuh kadituna kumaha tah eta lah jadi ilmuna mau gede tete ngan dibere embel-embel kuari muridna kitu bae asal aya pengajian jualan asal ngayakeun pengajian jualan atuh emang uyah moal tetes kana pasti teh mantap ge dengan guruna nu ikhlas mantap kula masantren di Banjar teh cek abada di dinya bae lantaran eueuh surahan di Banjar mah hayang pindah ka Cikole hayang pindah ulah geus di Banjar bae bebeja kula ka Abah bah di Banjar mah ieu ngaji utawi iku surah lapar doang jadi boga kajen di Banjar geus lain kajen mah sekolah teh geus jadi sampai ke saya sadaek mana geus hayang ka ditu ulah ka dieu ulah ka ditu ulah ka dieu ulah can kaharti kahartina ka dieu tahapan ikhlasna nu beda tetesan ikhlas engke deuk hayang surah kumaha sia lamun guruna ikhlas ngembang lamun guruna teu ikhlas sabakutet sakitu bae sia nya bakutet sakitu bahasa Prancis eta bakutet teh teu nyahoeun jadi hese tah kolot mah luar biasa istimewa ulah geus di Banjar bae oh barang diteliti kos kitu kitulah loba-loba hal-hal anu diulah ka anu ulah bahkan kula geus siap dek belajar di Mekah geus saminggu deui dek berangkat nu nguruskeunana kana Haji Muhadi di Jakarta tanpa make biaya kurang geus nyieun kitu ijazah sanawiyah jeung aliyah ge geus nyieun geus dialihkeun ka Arab geus tinggal berangkat seminggu lagi cenah berangkat beja ka kolot ulah henteu bae mah yang bisa bahasa Arab dah ulah coba barakali geus ulah gede ka kuari ijazahna di itu ngendek bae anakan bisa meureun dicokot henteu ku kula kalau boga sanawiyah jeung aliyah teh boga sadajan teu sakola eta meureun teh blonda aduh masyaallah wallah alam kuari itu di mana tadi cokot jajak abah ulah kaharti kuari meureun lamun kuari bisa bahasa Inggris paseh bisa bahasa Arab paseh lalancongan kaditu kadayeuh meureun kapake di pamarentah kapake di NU meureun kapake jasa sakieu ge bodoh deuk digeser-geser bae ngan aya bodoh bapan gua teu berani embung aing bodoh ge diseureurkeun batur geus ngaji kieu bae aing mah bade los lah pokona deres tah inget ka kolot oh bener teu meunang lelempangan kadayeuh nya sia dayeuh nah iyalah jadi barang diamati kuari ikhlas begitu terus dididik ikhlas bari terus dipraktekeun encan bisa ai beneran ikhlas mah ngan praktek lalaunan bener oge sia ngaji bah panu ngajina ge kiai mah ulah neuleuh kiai na asa sia bisa ikhlas nu barisa ngaji bakal ngaji ka sia jago ngaji tapi teu ikhlas mundur boro-boro nu bisa ngaji nu bodoh ge moal daekeun ngadaekeun sia heuh nya geus kitu bae geus pokona geus ulah hayang dilalawan ulah hayang dibere ulah hayang disasalaman ulah geus ngaji titik geus sakitu pan ngomong mah babari tah coba ge ceramah pun pahit jasa cak Haji Pudoli eta ikhlas pahit cak jana teh deui sebenarnya teu kempes ban jeung teu kurang bensin mun kurang bensin pada teh pahit jasa lain pahit ketir tah mah Nailah diurus supaya mah sekadar bayangan sebenarnya mah bahwa urang horenganan encan urusan batin ternyata di mana can urusan batin horeng ibadah urang TK tayeu mah nyarita teh lainna naon horeng aya parantina nahu sorop aya parantina kitu keneh ruh ge aya parantina ulah sambarangan asup tarekat ulah sambarangan asup pengurusan rohani kira-kira encan pas mah ulah maning bersyariat be insyaallah ku bersyariat ge wallahu a'lam